Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa ila umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sateacana hayu urang panjatkeun puji sinareun syukur ka Gusti Allah anu tos masihan kasehatan ka urang sadayana. Sangkan urang tiasa ngalakukeun aktivitas urang ku nikmat Allah nyaeta nikmat Islam nu utamana mah nikmat kasehatan. Mugi-mugi hadirin sadayana dilimpahkeun kasehatan. Amin. Teu hilap sholawat sinareung salam urang panjatkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, para sahabatna, tabi'ina sareng mugi-mugi tepi ka urang salaku umatna anu istiqomah di jalana. Amin. Hadirin anu musim abdi dipika hormat, hatur nuhun ka sadayana anu tos ngaluangkeun waktosna dina kasempatan ieu. Dina danget ieu sim abdi bade ngajak ka sadayana anu aya di ieu tempat kanggo nginget-nginget perkawis sakumaha pentingna urang teh ngagaduhan cita-cita atawa impian. Hadirin anu dipika hormat, kanggo sadayana anu aya di dieu pasti ngagaduhan cita-cita. Ngagaduhan cita-cita teh penting kanggo urang sadaya. Sangkan urang sumanget dina ngajalankeun hirup urang. Cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang sadayana. Lamun urang teu ngagaduhan cita-cita urang, engke bakal mogok di tengah jalan. Urang bakal bingung sabab urang teu boga tujuan tina hirup. Janten urang teh kedah ngagantungkeun cita-cita urang sajangkung langit. Sangkan urang getol diajar kanggo ngahontal cita-cita eta. Sareng urang salaku pelajar oge pasti terang kumaha carana sangkan urang tiasa ngahontal cita-cita urang. Nyaeta ku cara diajar sing getol. Hadirin anu dipika hormat, ngagapai cita-cita teh henteu hese. Lamun urang diajar sina getol. Sareng urang ulah kajerat ku pergaulan anu salah. Lamun saenyana ngahontal cita-cita teh hese, tapi da lamun ditedunan mah pasti bakal kacumponan eta cita-cita urang. Apan aya paribasa anu ngagambarkeun nyaeta cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Eta ngagambarkeun sakumaha hesena oge urang ngahontal cita-cita urang. Tapi lamun dileukeunan saeutik-saeutik ti ayeuna mah pasti cita-cita eta teh bakal katedunan ku urang sadayana. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, di zaman anu modern ieu urang kudu pinter-pinter ngagunakeun teknologi. Komo di masa pandemi kawas kieu. Tong dijadikeun hambatan kanggo urang diajar jeung ngagapai cita-cita. Teknologi tiasa masihan kagampangan ka urang sadayana dina milarian elmu pangaweruh sapertos internet. Sabab ku kitu, urang ulah asa-asa kanggo ngagaduhan cita-cita anu luhur. Urang kudu percanten kan nyalira yen urang teh tiasa ngahontal cita-cita urang sorangan. Mung sakitu wae anu tiasa kusim abdi bika hatur, mugi-mugi tiasa janten aya mangfaatna pikeun urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan, sabab kasampurnaan urang mung milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.